Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur urang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos mapalin rahmat, karunia sareng kesehatan ka urang kasadayana. Dina ieu kesempatan anu pinuh kahadean, salawat miwah salam mugia tetep dilimpahkeun ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargana sarta kasadayana anu nurutan ajarana dugi ka akhir zaman. Hadirin anu dipika hormat, dina ieu kesempatan simkuring bari nyampeurkeun biantara ngeunaan budaya jeung adat Sunda. Hiji warisan karuhun anu kacida ajeg sareng kudu dijaga ku urang sakuna. Budaya Sunda teh mangrupakeun bagian tina jati diri urang salaku masyarakat anu ngajungjung luhur tata krama, kearifan lokal, jeung kahadean budi. Budaya Sunda henteu ngan ukur kasampak dina seni-seni tradisional sapertos angklung, gedug, wayang golek, jaipongan atawa pencaksilat. Tapi oge katingali dina basa sapopoe anu syarat ku lemes sopan santun. Ngagunakeun basa Sunda kalayan marenah, ngabedakeun basa lemes jeung basa loma, sarta ngajennan kanu leuwih kolot mangarupikeun conto nyata yen budaya Sunda teh ngajarkeun urang sangkan terus hirup dina ajeun-ajeun moral anu luhur. Saliin ti eta, adat Sunda oge ngajarkeun urang supaya someah, bager, daek nulungan, jeung ngajaga silih asih, silih asah, silih asuh. Kabiasaan sauyunan silih tulungan antar warga jeung ngahargaan tetangga, mangrupikeun bukti yen adat urang Sunda miboga pondasi sosial anu kuat. Dina kahirupan kulawarga oge diajarkeun supaya hormat ka sepuh, ngadengekeun nasehat, tur ngajaga ikatan antara dulur. Sanajan kitu, jaman kiwari budaya Sunda keur nyanghareupan loba tantangan. Teknologi jeung budaya luar anu gancang sumebar ngajadikeun sabagian generasi muda laun-laun mopohokeun basa jeung kabiasaan sorangan. Kaulinan tradisional mimiti dipikawanoh, sareng basa Sunda mimiti jarang dipake dina kahirupan sapopoe. Ieu janten tantangan pikeun urang sadayana sangkan langkung sadar kana pentingna ngamumule budaya sorangan. Kusabab kitu, penting pisan pikeun urang ngajaga budaya jeung adat Sunda ku cara babasan tapi bermakna, saperti ngagunakeun basa Sunda dina paguneman sapopoe, ngajarkeun budaya ka barudak ti alit, ngadukung kasenian tradisional, sarta tetep ngarasa reueus kana identitas Sunda. Upami generasi ayeuna teu ngajaga budaya ieu, moal aya deui nu bisa diwariskeun ka generasi nu bakal datang. Hadirin sadayana anu dipika hormat, budaya jeung adat Sunda teh lain saukur hiasan, tapi mangrupakeun pusaka anu ngajarkeun nilai-nilai kahirupan. Ku kituna hayu urang sami-sami ngajaga ngamumule jeung ngamekarkeun Sunda sangkan tetep hirup mekar jeung dihormat nepi ka mangsa anu datang. Sakitu biantaran anu tiasa simkuring sampaikeun, hapunten upami aya kakirangan dina basa atanapi penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.